Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng siang tepang deui nya sareng Kang Arid Bentar dina acara dongeng Sunda. Mitra-mitra sadayana hapunten anu kasuhun, Kang Arid sababaraha dinten ieu hampir 2 minggon teu tiasa ngadongeng jalaran aya hal anu priyogi di tuntaskeun ku Kang Arid nyaeta masalah padamelan. Mitra-mitra sadayana ieu acara dongeng Sunda teh anu nyandak judul Bagaspati, serial Patih Buncirideng. Ayeuna teh seri ke-45. Mudah-mudahan mitra-mitra kahibur ku ieu acara dongeng Sunda. Kamari teh atanapi nu kalangkung ti payun teh nyaeta dina sari ka-44 nyaeta nuju nyarioskeun di bumina Pak RT nya anu kasumpingan Abah Odo. Dikadinya mitra-mitra supados teu nyangkolong tingkana waktos mah ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar ah. Sakalian we nyangu da tadi dititah ku Pak RT. Sabab cek Pak RT nyaeta bakal aya tamu nyaeta Abah Odo teh. Anu saterusna Ibu RT nyamperkeun ka tengah imah bari nanggeuy baki mawa cai kopi keur tamu mending ngebul keneh cai kopi teh nyerebeng ini pikabitaeun sok eta baki teh diteundeun hareupeun tamu. Kumaha Abah damang kitu cek Bu RT bari kituna teh sasalaman asa bungah ningali Bah Odo teh sabab asa kakolot sorangan. Alhamdulillah Bu RT dina dangat ayeuna mah Abah sehat kitu cek Abah Odo. Oh nuhun atuh Abah, upami dina dangat ayeuna Abah nuju sehat mah mohon mangga sok dilaleut da kareresan abdi mah bade teras ka pawon kitu cek Bu RT. Bari saterusna mah Ibu RT leos deui ka dapur rek nuluykeun nyanguna nyaeta keur nyuguhan tamu. Ilaharna mitra-mitra ilahar kolot urang baheula lamun aya tamu teh pasti weh disuguhan tuang. Sabab didikan baheula mah cek kasarna mah rek aya deungeuna rek eueuh deungeuna mun urang namu teh ka mana we anu boga imah teh langsung keprek-keprek nyiapkeun keur tuang itu ilahar baheula. Dina didikan kolot urang baheula nerapkeun dina masalah cara ngahormat ka tamu. Malahan mah cek kolot lamun tamu teh bener kudu dijamu henteu rapat eta teh mitra-mitra. Lamun urang ku cara kitu insyaallah di mana we rezeki mah teu susaheun ari Allah mah. Pan ayeuna mah beda mun namu teh nya paling ceherang nya kopi
gitu we. Jadi mun aya tamu teh teu pati riweuh teuing, teu pati kuprek-keprek. Beda jeung didikan baheula. Pok Pak RT ngamimitian cumarita. Mohon Abah, aduh. Abdi teh nya nada dihapunten satacana. Margi nya abdi sinareng warga, aduh tos ngarepotkeun ya ka Abah. Hari saperkawisna mah abdi tos salami teu pendak sareng Abah sono kacida. Hapunten abdi teh acan tiasa silaturahmi ka ditu. Nomor kadua mah sejanyunkeun tulung wirehna warga anu danget ayeuna teh bah nuju keing kamusibahan tang tosna ge Mang Kardi sareng Mang Aso parantos nerangkeun naon anu kajentenan anu tumiba ka ieu warga nyata di kampung ieu. Kitu cek Pak RT nerangkeun kaayaan anu tumiba ka warga kampung. Tanggung jawabna Pak RT bener pisan. Jadi sanajan Pak RT pangkatna sabatas RT, tapi RT baheula mah beda deui. Hiji pada make pada ngahargaan keluarga teh. Nomor kaduana lamun aya itu ieu teh estuning sok konsultasi atau sok badami heula jeung RT. Nya Pak RT. Abah ge geus narima beja anu tumiba ka ieu kampung. Nya ayeuna mah urang berusaha we. Da Abah ngan sakadar cukang jeung lantaran nungkul. Nya ari masalah cager jeung teu mah kumaha nu ngatur we. Abah teu bisa monis. Yen lamun diubaran ku Abah panyakit bisa cager. Kitu cek Abah Odo. Sararea ge ungut-ungutan. Memang ari Abah Odo mah dina ngubaran tara ieu ngajamin estuning nya sayana we cager atuh cenah nuhun henteu nya ari can waktuna mah. Anu saterusna sararea ngobrol ngaler ngidul bari ngareureuhkeun kacape sabab tina perjalanan tadi beurang nya lain waktu anu sakedeung. Ari ku 4 jam mah 5 jam. Sanajan dina perjalananana kabehanana geus biasa. Tapi ari diajak rusuh mah dina leumpangna puguh we. Capek lain dikieuna. Dina wanci sareureuk budak nya kana 6:30 sanggeusna sararea sarolat magrib tur tos taruang boh bahodo Pak RT jeung anu sejena geus tenang salat geus tuang oge geus da geus disuguhan ku RT nyata disuguhan ku Ibu RT. Anu saterusna sararea ngajugjug imahna warga nyaeta imahna Mang Kardun. Da cek Pak RT cenah bah
urang ieu we anu deket heula. Kema urang mapai we. Da memang anu gering teh pan lain hiji dua pohara pisan. Anu sarua kakenan panyakit kiriman ti patih buncir hideung. Sarua Mang Kardun ge kakenaan. Srog sararea ka imahna Mang Kardun nyaeta pas hareupeun panto imahna. Anu saterusna mangaso kakatrokan panto imah. Barijeng uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bi. Kitu cek mangaso atau pamajikan Mang Kardun ini Buragiru muruk kana panto. Rai panto dibuka. Kasampak di luar aya nu keur narangtung. Atau pamajikan Mang Kardun teh anu ngaranna Bioni meuni atoheun yen aya Pak RT sabatur-batur. Malahan mah Bioni geus apaleun nyaeta ka Bahodo. Ari Bahodo teh nyaeta kokolot sararea. Haturan Pak RT, oge Abah, kasadayana we, mangga kalalebet. Kitu cek Bioni. Estuning asa regreg. Ari ningali Bahodo mah asa regreg ningali reng-rengan ti Pak RT. Atau anu saterusna sararea rasup ka jero imah. Harita kasampak Mang Kardun keur ngagoler we. Bari ngararasakeun panyakit sukuna nyeri bari leuleus kumaha we. Sukuna teh siga eueuh tulangan. Ulhak ulahek. Padahal mah lamun ngunageun kadinya mah pan geuringna teh can lila. Tapi dina kajadian ieu langsung parah. Atuh Mang Kardun meuni atoheun ka cida ningali Pak RT sabatur-batur. Omo ningali Abah Odo mah. Gek sararea dariuk dina samak anu harita geus diamparkeun ku Bioni. Pok Pak RT nyarita, kumaha Mang, aya perubahan? Kitu cek Pak RT nanya ka Mang Kardun. Wah RT, anggar we kieu aduh. Yang asa linu asa kumanya aduh Pak RT kumaha ya nasib abdi kumaha anak pamajikan abdi yang ya penyakit teh. Aduh Pak RT saya pisan perubahan. Malahan mah ieu teh da nya dikeureuy we dipopokan ku cikur jeung ku beas ketan hideung. Da sugan jeung sugan we sasieun sabunyeurun. Tapi nya kieu we teu perubahan pisan. Kitu cek Mang Kardun. Bari semu anu ngalimba hirup nasa putus pangharepan. Nyarek teu kitu kumaha atuh. Nya mikiran panyakit, nya mikiran keur biaya kahirupan anak jeung pamajikanana. Asa geus era dibere keluarga
geus era dibere ku Pak RT teh. Cek kasarna mah geus asa eueuh beungetan. Abong jalma leutik. Abong jalma susah. Cek kasarna mah teu usaha sapoe teh geus we lapur. Bari dina usahana ge pan Mang Kardun nya syukur ngandalkeun buburuh di kebon. Urang gored we kitu mencug. Aya nu nitah ngagemuk naon we da ari Mang Kardun mah anu ngaran pagawean mah tara nyibutkeun bong. Tara nyebutkeun hoream sapanjang jagjag mah. Ari ayeuna mainan dibere gering kieu. Cek kasarna mah boro-boro keur meuli dengan sangu atau nu sajena keur meuli beas ge kurat karet. Ari ditinggalkeun ku Bioni manehna teh embungeun yang da pangpangna mah rasana teh keung kacida. Kitu nu kalaman ku Mang Kardun jeung Bioni jalma leutik laib. Jalma kurang pangaboga, kurang pangabisa. Tuning lamun geus eueuh teh nya eueuh we. Da jeung jelema nu loba. Beda jeung jelema nu loba duit. Pan sawap 100.000 200.000 oge teu ngaruh. Ari keur jalma leutik mah komo beubeulian ayeuna Gusti Nu Maha Agung. Beubeulian ayeuna lain dikieuna neangan duit 10.000 20.000 teh komo di kampung mah ni seuseut seuit. Pabrik ka pabrikna nya ngasukur dibere 5 poe dina sabulan teh. Rek di mana atuh barang tuang nya pasrah we. Dari jalma leutik mah nya meureunna nangis kalaparan mah paeh we. Naon deui da tuh harapanana. An mudah-mudahan we sanajan Mang Kardun kagolong jalma leutik sangsara balangsak, mudah-mudahan we jadi ibadah dina kahirupanana. Tah kitu bah mangga we ayeuna mah nyangakeun ka Abah. Da abdi teh tos nya berusaha mah kumaha carana nya ngabantu mah sa bisa-bisa. Nanging nya kitu hasilna teh kitu cek Pak RT. Ari-arita baodo merong seukeut nyaeta kana sukuna Mang Kardun sigana siga anu hayang sidik. Paneutupna seukeut bubuhan hiji kolot anu geus pangalaman. Geus merong peureum manteng pikiranna musat nadakan makawasa nyuhunkeun tulung. Geus beres kitu tuluy diprong deui, tuluy peureum deui. Aya meureun kana 3 kali mah. Geus beres kitu anu saterusna gap suku Mang Kardun dicabak ku Abah Odo. Kituna teh Abah Odo bari nemapatkeun ajianana. Baranggap suku Mang Kardun dicabak, kuak. Mang Kardun ngakuak. Aduh, Abah, ampun. Aduh, ampun bah. Aduh, ampun bah, aduh nyeri balur, Abah. Aduh, Abah. Aduh, ampun Abah. Ampun bah nyeri, aduh, ampun. Gitu cek Mang Kardun. Atuh sararea meuni ngaharuleng. Nya, atuh ngan saukur dicabak, lain dipencet. Saukur dicabak, ku Abah Odo, Mang Kardun meni kocek cengek. Sigana mah
siga anu ke nandangan ke nyeri we. Mun kitu mah di pencet nya rada kaharti rek kocak dengek ge nu dipencet. Aya mah syukur leungeun Abah Odo teh napa kana sukuna Mang Kardun. Tapi naha Mang Kardun nepikeun ka kocak dengek kitu. Uleng Abah Odo ngahuleng. Anu saterusna Abah Odo ngawatek ajianana. Dua dampaleun leungeunna didorongkeun ka hareup nyaeta kana palebah suku Mang Kardun. Tina dampaleun Abah Odo aya kaluar hawa panas. Nyaeta pengaruh ajian anu diwatek ku Abah Odo. Anu saterusna eta hawa panas teh didorongkeun keuna pisan kana suku Mang Kardun. Pas kena eta cahaya atawa hawa panas anu dikirimkeun ku Abah Odo, kocak. Mang Kardun ngocak, ayeuna mah ngocakna leuwih tarik tibatan tadi. Oh, Allah, ampun, aduh, ampun Abah, ampun anu nyeri bah, aduh, ampun Abah. Kitu cek Mang Kardun dikawatireun. Nepikeun kap cai panonna kaluar pakat ku nyeri-nyerina. Nyerina aya meureun opat teh leunti basa tadi dipencet. Sararea ngahuleng. Teu kaharti kupikir teu kahontal ku akal. Atuh Abah Odo gancang narik di ajianana anu tadi dikaluarkeun. Uleng Abah Odo ngahuleng. Aduh, benar-benar ieu penyakit lain penyakit biasa. Tapi penyakit anu teu pararuguh. Jeung pinter pisan ieu anu ngirim penyakit. Kitu cek Abah Odo bari ngahuleng. Maksana pinter kumaha, Bah? Mohon, Bah. Maksana kumaha, pinter kumaha teu ngartos. Kitu cek Pak RT jeung Mang Aso. Nya pinter ieu mah. Setiap rek diubaran ngoceak, setiap diubaran ngoceak, pan jadi bingung. Da lamun dituluykeun nyawatir. Kitu cek Abah Odo. Atuh Pak RT meni panasaran. Tagamang, suku Mang Kardun dicabak, tapi aneh. Dicabak ku Pak RT mah teu nanaon, biasa we. Penasaran ku Pak RT tuluy dipencet satarikna. Meniti pabragek pencetna ge. Kumaha Mang, karasa dipencet sakieu. Kitu cek Pak RT. Oh, tuh Pak RT teu karasa naon. Aya mah baal we. Baal. So tarikan cobi Pak RT, tarikan. Kitu cek Mang Kardun. Da emang pas dipencet sukuna ku Pak RT teu karasana naon. Nu puguh mah sukuna bal kacida. Penasaran. Pak RT mencet satarikna meniti babragek teu siki teh sirikna tanagana dikaluarkeun. Tapi anger we teu karasana naon. Mang Aso jeung Mang Kardi ge panasaran, kap ditewak dipencet sarua. Malahan mah ku panasaran-panasaranana si dampalna dijejek. Ku sukuna Mang Aso anger we. Estuning teu karasana naon. Kabehanana ge ngaharuleng. Pak RT mending ngahegak. Mang Kardi Mang Aso ge sarua da. Dina mencetna teu sirikna ti peperaket da ku panasaran teh. Aduh, kumaha tos kieu Bah? Asa kuararane.
Kitu cek Pak RT. Nanya ka Abah Odo. Heran abah ge hari kieu mah susah oge diubaranana. Sabab setiap ajian anu digunakeun nyaeta anu diterapkeun ka Mang Kardun, malah Mang Kardun anu koceak dengekna. Duka teuing abah ge kudu kumaha ieu akalanana lamun geus kieu. Kitu cek Abah Odo. Abah Odo bingung lain di kieuna kumaha cara ngatasi masalah kieu. Tapi Abah Odo teh hiji kolot anu cukup pengalamanana dipikolot keluarga jeung masyarakat sararea. Panasaran Abah Odo teh. Anu saterusna Abah Odo ngaluarkeun hiji keris leutik. Nya gedena mah meureun aya saluhureun indung suku mah tapi rada panjang. Anu saterusna eta keris dicabut tina sarangkana. Barang dicabut kebur. Eta keris mending ngagebur kaluar cahaya. Malahan mah kaluar cahaya cing bararasat ubuhan hiji keris pusaka ageman Abah Odo. Eta keris teh lain keris samanea. Turun tumurun ti luluhur atawa karuhunna Abah Odo. Terus keris dicekal gagangna. Anu saterusna diantelkeun kana tarang. Bari kituna teh Abah Odo mapatkeun ajianana. Beres kitu eta keris teh ditujukeun kana sukuna Mang Kardun. Tina keris kaluar cahaya anu ngabarasat nuju kana suku Mang Kardun. Pas barang keuna eta cahaya anu kaluar tina keris Abah Odo ngago. Mang Kardun ngagoak malahan nepikeun ka ngajaul. Awakna ngadak-ngadak kaluhur kumaha we anu push up. Ai sukuna mah anger we kitu. Ngagoak satarikna atuh kabeh ge nepikeun ka gempeur ngadengena. Bangetna menis sebunuh pias muringis. Ampun bah, panas. Ampun, panas bah, panas bah, ampun, panas bah, panas, ampun. Itu cek Mang Kardun, menepi khawatireun. Tina awak Mang Kardun ngorolok kesang. Masan sawak-awak kumaha we anu dibanjur ku cai. Bangetna sepa muringis. Kesang ngorolok ngucur. Awakna sadiduruk pas kakeunaan ku pusaka keris Abah Odo. Atuh Abah Odo nireuwas jeung teu tegaeun ningali Mang Kardun siga anu disiksa. Kituna teh gancang Abah Odo ngasupkeun deui keris nyaeta kerisna kana sarangkana. Renghap Abah Odo ngarehap narik napas panjang. Mang Kardun mangan golepak dewe. Ngagoler deui bari awakna pase kok kesang dadana ngahegak siga nunggu lempang jauh. Panana buria buncelik awakna sadiduruk ku seuneu panas lain dikieuna. Aduh, ampun bah. Aduh, panas, ampun. Tuh sanggup bah, aduh, ampun. Panas bah, panas. Kitu cek Mang Kardun, bari gegerungan pikawatireun.
Sararea bingung nu teu manghitungtung. Pak RT kabehanana mangaso mangkadi. Kasup Abah Odoge bingung kumaha cara ngatasi masalah ieu. Aduh, bingung oge Pak RT. Kumaha Abah ngubaranana lamun kieu carana. Kitu salah kieu lain. Kitu cek Abah Odo. Pari narik napas panjangna teu karasa. Tonggong nangis aseuh ku kesang. Siga anu di banyur ku cai. Dadana ngadak-ngadak siga anu sesek. Dadana siga anu eungap. Singgah keur hareupan masalah ieu. Sararea ge ngaharulang. Komo atuh ari ngaran Pak RT mangaso jeung Mang Kardi mah da lain pakna dina cara ngubaran nu kararitu mah. Pok Pak RT nyarita deui. Aduh, kumaha atuh Abah? Tos kieu abdi mah da rumaos sepi ku pangarti kurang ku pangabisa. Nya nyangakeun we ka Abah. Abdi teu tiasa kukumaha. Mohon Bah. Aduh, kumaha ye? Kaayaan kieu dipaksakeun ge. Nya kawatir-watir ka Mang Kardun. Kitu cek Pak RT oge cek mangaso. Atuh sajongjongan mah sararea jarempe si gagang anu katincak anu nyarita kabehana ngaharuleng, kabehana bingung kumaha atuh. Lamun ku cara kitu salah kieu salah da kaitung ari pangarti Abah Odo mah nya kaitung luhur ngan nu tadi teh siluman nyaeta pati buncir hideung carana pinter aing cek manehanana moal aya nu bisa ngubaran ieu ti ku kaula kitu pan harita basa patih buncir hideung nyaritana. Lila-lila pok Bah Odo nyarita nya ayeuna mah geus kieu mah wayahna we urang kudu neangan jalma anu bisa nyaeta anu bisa ngungkulan ieu panyakit. Sabab ieu panyakit lain bantrak-bantrakeun ari cek Abah mah. Jeung anu jadi hemeng Abah can puguh-puguh nanaon nya Mang Kardun geus koceak dengek. Pan kurang-kurangna mah jadi geumpeur, jadi bingung. Da lamun dituluykeun watir kana warugana Mang Kardun. Kitu cek Bah Odo. Bah Odo teu sanggupeun keur ngubaran Mang Kardun. Atuh geus teu bisa kumaha Pak RT jeung sararea oge. Iwalti meureunun kudu neangan di jalma anu bisa kumaha cara ngubaran ieu masalah panyakit. Geus pogo mah Abah Odo teu bisa ngubaran anu statusna Abah Odo mundur riukna. Malahan mah Pak RT Mang Kardi jeung Mas oge ngilu malah lundur. Kieu we atuh ka sadayana Abah meureunan nya
isukan mah rek mulang heula jeung ayeuna mah save waktosna.